Di luar mah kiai diomongkan anulah deketan coba ge tek datang ke kuat bagaimana hanana tek datang ke wani bagi dek ngomong nanaon ge makin ngomongkan makin diharap makin sieun lantaran naon berontak di jero nur ilahi na kamanehanana sieun bisa ngadaprek diharap teu saeutik jelema nu ngomongkeun ahli Allah ndek ngomongkeun macam-macam di luar mah diharap mah ngan teu jadi tape roa moal kuatan mantak naon gitu karena berjuang lamun lain ahli Allah moal bisa di luar diomongkeun bae ku saha bae diomongkeun harepan moal bisa kukumaha teu kudu ngomong ahli Allah mah nur ilahina nu berontak jara diberesieun teh heula nu mata kafir teh diberesieun ka Gusti kafir teh diberesieun ka Kangjeng Nabi kafir teh musuh diberesieun ka para sahabat kafir teh ngan saukur 3.000 Khalid bin Walid ngalawan 70.000 menang jauh seadag-adag sabaraha persentasena tapi menang perangna kunaon eta diberesieun kafir datang balik gakarak deuleu doang sieun geus ngogolepak teh heula endeu kumaha atuh